Aing pengen kopi. Dan anterkeun ke hareup ka teras. Heg nah heula caina dagoan we di teras. Heg. Jangan. Tah kopi teh. Ulah atuh ing. Teu panah heula caina oge. Heg atuh. Leh, genah hujan-hujan kieu mah ngopi euy. Aduh. Nikmat anjir. Ngopi sieun bari udud. Hujan euy. Aing di luaran teh hujan kieu kumaha ieu teh ya? Buka di mana dia teh. Hayuan terus teh. Kumaha hujan kieu mah euy. Geus murid ieu teh. Nah, kopinya. Hujan euy. Sakit. Kenapa dia? Mana tuh? Rek kemana? Arek di area. Ada tuh di dia gimana ngopi? Nyata bukan hujan ya teh. Ayo payung. Ayo payung. Ini mah tuh. Oeng. Katuh, ini cepatnya. Mana payungnya? Tuh. Nya gini malahnya. Lah, itu main merah payung tuh. Hujan deh. Mungkin kudu balik di tadi itu. Payung tuh. Maka hujanan kieu mah. Aya merah payung. Ngopi. Ada mah kopi. Ada ngopi. Genah ini. Anjir. Tuh, genah untung aya maneh mere payung tuh. Sebenarnya ngopi genah mana atuh kopina itu? Mana mah kopa. Geus di dia mah geus di dia cicing teu kudu mau payung balik ka ditu. Kehela. Nya saha nu lieur ieu teh? Tadi teh urang teh nyokot payung ka dieu. Nyokot payung ka dieu. Nah jeung balik ka ditu, nya cicing di dieu. Urang ngerti hujan tinggalan koplak atuh itu. Pikir benar euy. Ya, balik deui. Aneh. Lieur heuh bener ini. Lah namun masalah mana tuh kopi dah? Yang kopi enggak?
Mari berkopi jadi. Aduh, kenanya mari ngopi kieu mah. Kopi hidung. Paling Ketemu koplak dah. Ayeuna gitu, ini tadi mau payung, balik di kali itu enggak cicing di dia. Nya tadi teh bener pikir-pikir mah. Cewek nu koplak we. Bener dasar koplak.